Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring saling dimoisino sareng ganecangan simkuring Holis Sri Sundari dina acara Warsun nyaeta Warta Sunda anu baris kapindangkeun nyaeta ngabudidayakeun jamur di SMA Negeri Hiji Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sadayana, simkuring hari metomika, ti reporter Warta Sunda bade ngadugikeun laporan langsung kegiatan ngabudidayakeun jamur di SMA Negeri Hiji Majalaya. Langkung jelasna, mangga urang wawancara salah sahiji guru anu terang kana kegiatan ngabudidayakeun jamur nyaeta Bapak Ahmad Rusdiana. Ngabudidayakeun jamur di SMA Hiji Majalaya teh urang tiasa ngamumule yen dina budidaya jamur urang tiasa nangtoskeun urang kapaina pilih aya siswa atanapi siswi anu teu acan tiasa dami. Nah, tiasa urang ngamumule ieu jamur teh supados tiasa kapayuna gaduh keahlian di bidang jamur. Alasanana teh tujuanna sanes urang kedah tiasa ngabudidayakeun jamur sakedihnya tiasa urang milarian ikhtiar usaha ke di mana urang kapayuna dacan gaduh damal. Mulai jamur ieu teh kawitna mah tos lami tos langkung ti 5 tahun. janten dina ngabudidayakeun jamur siswa tanapi siswi Smaja miboga pangalaman dina ngabudidayakeun jamur. Kanggo bekal kapayuna, upami aya siswa atanapi siswi anu teu gaduh padamelan tiasa muka usaha dina ngabudidayakeun jamur. Salah sahijina nyaeta jamur crispy rasa blueberry. Pamirsa, sakitu nu kapihatur Wilujeng patepang deui dina acara Warsun Warta Sunda. sareng simkuring misalin dimoisino Simkuring Holis Sri Sundari. amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah gitu, hasilnya kayak gini. Berapa?